Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang Dewi sareng Mang Augustin. Palamitra anu dipihormat dina denget ayeuna simkuring Mang Augustin masih medar dongeng dina carios Si Geot, Yasana, Kang Heri Supriyadi. Pihatur reubu nuhun oge ka asadayana anu parantos berkontribusi like, komen, subscribe sareng share channel Dongeng Mang Augustin. Nyangga keun carios nyambung, mugi tiasa ngahibur, nyandak pelajaran, oge nyandak mangpaat saseurna. Kirang langgungna disuhun keun karidoana tur tiasa jembar manah ngahapunten sagala rupi kalepatan tur kakirangan. Mugia janten panghibur kana kalbu pangbeberah kana manah. Sareng mugia katampi ku sadaya kadang wargi, sok sanaos sieu carios Sunda buhun. Mangga nyangga keun. Si Geot bagian ke-68. Bisirek dahar, Jang Geot sangu maah aya, ngancaan boga dengeuna, cok ema ati, sareng senang nginum ubar. Lain nawaran wungkul, dageus pasti eraun. Angguran maah bawa ke jona ka adieu. Geungunana maah jeung supajarami teawi, tempas Mang Usup semu nyorongot. Euh geus puguh sukuna kieu, sieun bahe mawa ke jomaah. Jeung barina oge deuwih, supa maah caan diasakan, karek dibersihan. Ema atih malik nyorongot. Aeh, hampura poho. Nyajung atuh geura asakan heula supana. Jang Geot urang botram, nya, jeung supa. Ngeunah geura. Sareng supa wungkul, Mang. Nya. Wayahna wisaya. Mang Usup dumadakan nembong keun paroman anu kuciwa. Hapunten pisan, Mang. Sanes sapertos anu aya dina emutan Mamang maksad abdi maah, da ari kitu tea maah sadidinten oge estuning sok sayanawi abdi maah neda teh. Nanging, ari dangetiu maah asa nuju hoyong acar lauk emas. Si Geot sigan surti kana pikiran eta lalaki. Batan langsung nembalan, Mang Usup jeung ema atih maah silih reret, sarta katembongna siga anu ngemukana langsa. Hampura, Jang lain teu hayang nyugema keun Mamang teh, tapi kumaha da memang keur teu boga duit pisan. Tadi oge basaya nu nagih hutang, mani era da teu bisa mayar. Antukna maah Mang Usup balaka saayana. Ti Geot artosna maah, Mang. Sanggeus ngomong kituna teh, gura-giru bae si Geot maah kurah koreh kana kantong bebekelanana. Song, mikeun duit ka Mang Usup. Nepi ka apa tinjareng hok Mang Usup jeung ema atih maah, sabab anu dibikeun teh tetela duit emas, anu tangtuna oge gede pisan hargana. Waduh, gede-gede teuing, Jang sabaraha puluh kilo unieu maah.
Mang Usup rutret ka Sigiot jeung kana duit anu geus aya dina keupeulan leung-leuna. Nya sacekapna wiatu ngagaluh launa mah. Aih muhun dupi sametan mamang teh sabaraha? Sang geus ngabejakeun jumlah hutangna, tetela lamun meuli lauk emas 5 kilo teh amaah, pamulangan tina duit anu dibikeun ku Sigiot teh masih keneh loba sesana. Tah, upami kitu maah bari sakantenan milunasan sametan mamang tea, ceuk Sigiot. Dikeun sakedapan, Mang Usup jeung emah atih maah tibang silih reret Dewi bae. Siga anu can percaya kana kekecapan Sigiot mangsa harita. Tapi enggal, Mang tos lami abdi mah teu neda sareng acar lauk emas teh. Sigiot buragiru motong omongan. Nyajung atuh buru ngagantian heula lauk emasna, karunya jang geot bisi ngelai, ceuk emah ati. Geus dikitukeun mah Mang Usup gancang unggeuk, sarta gira-giru cengkat tina diukna. Bari sakalian meuli keur samarana. Minyak kalapa deui, da itu mah moal mahi, celengkeungna emah ati, mangsa salakina rek ngagedik pisan. Teuing geus apal kana perkara samara anu kudu dibeulina, atawa teuing rek nanyakeun ka anu ngawarungna. Teukum si tatanya Dewi, sang geus ngareret heula sakeudeung maah buragiru bae Mang Usup ngagedik ninggalkeun imahna. Emah, abdi mah bade ngiring leleson di dieu, teu kiat, capee, ceuk Sigiot, bari nepakan palupuh tepas. Entong didinya, hayui di jero ari rek reuruh maah. Kenging kitu, emah, make jeung teu meunang sagala, masing rek cicing salilana di dieu oge pek teh teuing. Anu satadina rek milu gogoleran di eta tepas, tapi sanggeusna kunu boga imah dipapaksa sangkan reuruh di jero maah, antukna Sigiot oge nurut, asup nuturkeun emah atih anu usat esot ka jero imah. Tah, kamar nuyu kosong, urut si jenak, ceuk emah ati, sane pindah ke apa tengahan. Si jenak putra emah, Sigiot rada kerung niutup nu boga imah. Nya, pur boga budak hiji-hijina emah maah. Kasep budak nate, jangkung dewi, ngan hanjakal pondok umurna. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, sing sabar, nya, emah. Lah, loba keneh perkara anu kudu disukuran, jang geot. Hirup mah ulah sagala teuing dijadikeun kasusah. Perkara kasedih jeung kabungah maah geus jadi bumbuna kahirupan, moal aya anu ngalaman susah saendeng-endeng, kitu Dewi sabalikna. Syukur alhamdulillah emah maah sakieu oge geus kungsi ngasaan bungahna boga budak, dan narajang di batur maah geuning,
sok rajeun aya anu sama sakali teu dipercaya pisan ngabogaan turunan. Langsung unggut-unggutan si Giot oge sanggeus ngadenge kekecapan nemara atih anu samodel kitu maah. Atra pisan aya kareuus dina teu-teupna, sabab tetela anu boga imah teh mibanda hate anu sakitu jembarna. Pek, rek reuroh maah. Ema rek nahaur cai heula, nya, cok ema atih Dewi. Si Giot tibangung geuk. Sanggeus ema atih usat esot ka rohangan dapur, kojengkang, goledak, si Giot maah ngagoler keun awakna dina luhur dipan. Bubuhan capek alatan geus nyorang lalampahan anu sakitu jauhna meureun, teu lila antarana oge si Giot ti brasare. Sanepina ka dapur, ari ema atih maah gesrat-gesrut mirun seuneu. Ngahaja meureun sangkan teu hese nyokotna, suluh di dapur ema acih maah teu diteun-deun dina parako, dibubrukeun bae teu jauh tina hau. Sanggeus seuneu ngagedur, gok nagokeun seeng. Curulung dieusian cai. Red kana supa jerami anu meunang ngaberesihan. Geus kitu maah usat esot sarta ngadon kurah koreh kana wadah samara. Gorehel, sababaraha sihung bawang deureum jeung bawang bodas. Get dina dipan, anu suku-sukuna ngahajar rada dipendekan. Sanggeus ngajuang peso jeung talenan maah gancang bae emaha atih ngamimitian pagaweanana. Asa semu panas kieu pingping jeung bujur teh, gerendengna emaha atih sajeroning nyiksikan bawangna, kituna teh bari siga anu keur ngarasakeun hawa anu pating saleor dina palebah pingping jeung bujurna. Sanggeus leuwih dirarasakeun Dewi, mingkin lila maah hawa anu karasana semu panas teh jadi nyaliara kana sakabeh bagian sukuna, malah maah kana palebah tonggongna oge karasa pisan. Aduh nahabet jadi asa rocok kieu ieu teh, moal kitu ari teu cocok mah uber anu tijang dieu teh. Geus tekli meureun nemah atih maah, yen sagala rupa anu harita keur karasaku dirina teh, geus pasti pangaruh tina nginum ubar tea. Pikeun sakedapan maah hema atih eureun heula niksikan bawangna, sabab anu rocok tina palebah tonggong nepi kana tungtung sukuna teh asa mingkin rosa karasana. Ya Allah, naon atuh ieu teh? Aduh. Gusti Nu Agung. Eug. Ema atih nepi ka ele kesekeng sarta purangas-puringis siga anu kasiksa pisan. Teu lila antarana, anu rocok tur pating saleor teh dumadakan ilang, tinggal rasa haneut sarta anu saterusna maah biasa Dewi siga asalna. Waduh, asa gernah kieu ayeuna maah,
Cangkeuna oge asa dumadakan areweuh matih meureun ubar teh. Gerendengna Ema Ati, bari jeung dibarengan ku babatek sagala. Geus kitu mah gancang bae Ema Ati neruskeun Dewi hanca pagaweanana. Sarengsena nyiksikan bawang, usat esot ngasurkeun sulo. Kepo, ditiupan make songsong awi. Guruduk golombrang. Sabot kitu, ujuk-ujuk aya hiji ucing anu diudat ku ucing nu hiji Dewi. Panci oge nepi ka nonggeng alatan kadupak. Untung wi eusian. Rewas meureun, Ema Ati nepi ka ngarenjak, sarta langsung cengkat tina diukna. Ari maneh ngan ngarelek wae masing geus jalebrok oge. Ema Ati sesentak bari ngamangna gamang songong. Siuniwen meureun, ucing oge langsung barirat ninggal keun dapur. Masya Allah. Allahu Akbar. Teuing rewas, atawa teuing naon disebutna, Emana acih maah nepi ka bengong mangsa sadar yen dirina geus bisa nangtung teh. Panasaran meureun, gancang bae nyobaan ngalengkah keun supuna. Teu sakara-kara, suku Ema Ati dumadakan cageur Dewi siga asalna. Aya naon, Ema? Tanya si Giot anu ngurunyung tina lawang. Jang Giot, suku Ema geus cageur Dewi. Ema Ati hariweus-weus di barung kulu alewe. Alhamdulillah. Si Giot ngucap syukur. Brek, segeruk weh geus kitu Ema Ati sujud, sarta anu saterusna maah ngadon ngaguguk inghak-inghakan. Ari si Giot, siga anu embung nganggu, tibang nempokeun bae dina tempat nantungna. Ya Allah hatur nuhun, Gusti. Jang Giot, hatur nuhun pisan, kasep, ceuk Ema Ati sanggeus cengkat tina sujudna. Kituna teh bari teu ureun murubut keun cimata. Si Giot tibang niuteuk bari unggul. Sok sanajan henteu nepi ka ngaguguk siga Ema Ati, tapi aya wiari cimata anu nyalangkrung maah dina sapasang panon si Giot oge. Kojengkang, si Giot ngadiukutan. Jung, gabruk, Ema Ati ngarangkul nepi ka ati pepereket, dibarengan ku murubutna cimata nu mingkin rosa. Kabawa kukayaan meureun, antukna maah sapasang panon si Giot oge teu buru ngeclak-ngeclak keun cimata. Ya Allah. Gusti, Ema mah teu nyaho cara nu panghadena enggoning nganuhun keun kana pitulung hidep teh. Jang Giot, ceuk Ema Ati, sanggeus ngaleupas keun rangkulanana. Atos, Ema, eta mah samata-mata pitulung Allahwi. Mata kitu oge, Allah mah nyahaun pisan ka Ema teh, tembal si Giot leuleui kacida. Ema Ati tibang ungguk di barungku inghak-inghakan. Sanggeus rada rerep ceurikna, Ema Ati guragiru si dieu ngeut heula ka atampian, kalayan teu ulila antarana oge geus ngurunyung Dewi. Ema. Si Giot niutup nu anyar datang. Aya naon, Jang Giot, tembal Ema Ati semu paurah. Sanggeus ngadiukeutan, gancang bae si Giot haharewosan. Anu keur dihareswosanana nepi ka ati kurang kerung ngaregepkeun. Sanggeus Ema Ati ngacungkeun dua jempol leungeun tandaning geus ngartieun, nyeh si Giot seuri, Ema Ati oge jadi pitilueun nyerengeh. Sajeroning Ema Ati neruskeun hanca gawena, nyatana masak supa jerami tea, wangkongan maah terus marengan, da si Giot embungeun neruskeun Dewi Sarena. Tibang bari ngamandoran bae ari si Giot na maah, da puguh oge ari kana perkara popolah maah henteu bisa. Kira-kira heulaut sajam ti harita, kurunyung Mang Usuk, reboku babawaan. Leungeun katu ngajinjing kantong anu eusina lauk emas kawilang loba.
Dina longoon kenca maah ngajingjing kantong lotik wadah samara, jeum 2 kantong Dewi anu teuing naon eusina. Barang ngadenge sora lengkah anu ngadeukeun teh, Ema atih anu harita keur ngawangkong jeum si giot maah, gura-giru bae tungkul bari inghak-inghakan. Nyan dewara meureun, da ari ceurikna maah ti tadi oge enggeus eureun. Sarnyi kunaon ari maneh, tanya Mang Usup siga nu rewas. Bata nembalan, Ema atih maah malah mingkin tungkul bari teu eureun inghak-inghakan. Kunaon ari si Ema, jang geot, tanya Mang Usup, bari gura-giru ngecakeun babawaanana. Duka, da ujuk-ujuk nangis wi, Mang. Ieu, Sarnyi. Kunaon ari maneh? Mang Usup semu rampang rompoun ngageubik-geubik 20 leung-leung pamajikanana. Nyah, Ema atih tanggah niu teup salakina. Ugu gegeus ceurik nyaan, panon Ema atih katembongan nepi ka acarindul pisan. Kunaon, Sar? Sok tara pubuh-pubuh ari taun teh. Teu-teup Mang Usup estuning kebet ku kapanasaran. Suku kami. Ema atih puranyang perenyeng. Mingkin angot cangkeulna. Lain. Kunaon atuh? Sing puguh ari taun teh. Cageur, tembal Ema atih, bari jeung teu eureun lualue. Tibang niu teup semu kurang kerung pikeun sakedapan maah Mang Usup teh. Jung, Ema atih nangtung. Mang Usup nepi ka molohok meh teu ngiceuk-ngiceuk. Sarnyi, bener. Geus cageur ieu teh. Mang Usup siga anu can percaya kana tetempoanana sorangan. Ema atih tibang nembalan ku enggeuk di barung seuri. Masya Allah. Sarnyi, hatur nuhun pisan, ya Allah. Jum, gabruk, Mang Usup ngarangkul pamajikanana, di barung kumurubutna cai mata. Sok sanajan henteu nepi ka angaguguk siga samemehna, Ema atih oge jadi kabawa keun Dewi ceurik, alatan mingkin sadar kana gedena kanyaah salaki anu salila marengan dirina, sok sanajan kumaha bae kaayanana. Ari giot mah tibang nempokeun bae harita teh. Matak langsung cageur kieu teh. Sanggeus nginum ubar anu tijang giot teh, tanya Mang Usup semu daruda, sanggeus ngaleupas keun rangkulanana. Nya, kunaon Dewi atuh? Masya Allah, hatur nuhun pisan, jang giot.
Sajeroning ngomong kituna teh, gura-giru bae Mang Usuk maah ngojengkang sarta ngarangkul si Giot. Muhun, sami-sami. Nanging atos wi perkawis eta maah, Mang. Giot maah tos teu sabar ieu teh, hoyong diurane da sareng acar lauk emas. Waduh katu urang bersihan heula laukna, nya. Sarnyi giura urus samarana, tembal Mang Usuk, kituna teh dibarengan ku nyusutan seesa-seesa cimataku tonggong leung una. Sanggeus Mang Usuk ngajinjing lauk emas ka tampian, ema atih oge gusrat gesrot ngurus samara. Ari si Giot maah kalem cimek blek dina hareupeun hau, da mangsa rek milu mantuan meresihan lauk oge estuning pada ngulah-ngulah. Sanggeus kabeh olahan arasak, brak weh sarerea dalahar, kalayan katembongna siga nu narimat pisan. Komo narajang di si Giot maah, Kop Dewi, nyewolan acar lauk emas anu memang deus kabeukina. Ari kerecek supa jerami maah cul witaya nu noye-noye lacan. Paroman tilu jalma anu harita keur ngariung sarta dalahar bala kecerakan, kabeh oge paroman deung utna teh estuning marah mai pisan. Pampangna maah Mang Usuk katut ema atih anu jadi pamajikananan. Raos, ema, tiasaan masakna, ceuk si Giot semu ngosong. Nyapu guhi dayu maah samarana oge sagala aya. Hengkop, sing warek daharna, tembal ema ati. Dekul Dewi, geus kitu maah si Giot oge nerus ke undaharna. Ari Mang Usuk, siga aya nu karek inget, gura-giru bae euroun heula ngahuapna, ngadon kuda kodok kana pesak calana pangsina. Gorehel, sababaraha kencering duit perak. Hampura poho, jang Giot trah, ieu saesa duit urut mayar hutang tea, ceuk Mang Usuk, bari neun-deun duit digigireun si Giot. Lah kanggo mamang wieta maah. Pesakan, jang Giot keur bekal di jalan. Geus leuwih ti cukup pikeun mamang maah sakur-sakur anu katarima ti hidap teh. Komo sanggeusna nempo si ema geus cagur Dewi maah, bungah pisan mamang maah. Enya, jang bisi teu cukup keur bekal. Kila ngabara bisa mahanan atuh, da ema maah teu boga. Ema atih gancang ngengklokan. Aya keneh abdi oge ari kanggo bekel maah, ema, moal seet. Simpen wieta maahku ema. Kusabab si Giot maah kekeh embungan ngampihan sesa duit, sarta hantem mamaksa sangkan ema atih jeung Mang Usuk daek ngarawatan, antukna maah eta salaki jeung pamajikan teh kapaksa ngelehan, sabab ari henteu ditarima maahku si Giot teh malah rek ditambahan, pajar teh bisi kurang. Jang Giot meuting heulawi atuh di dieu, nya. Lamun neruskeun lalampahan wayah kieu maah geus pasti bakal kapoutingan di jalan, da lembur gurandil maah jauh pisan, kahalangan ku sababaraha pasir jeung leuleweungan, ceuk Mang Usuk, kituna teh bari nempokeun dedegan budak bayuyuh anu keur anteng ngecrokan hulu lauk. Ah, moal, Mang, abdi mah tos sono pisan ka awargi-wargi anu aya di lembur gurandil teh, tembal si Giot ditungtungan ku ngalamotan bumbu acar anu lamokot dina ramo-ramo leung una. Sieun, jang Giot sok loba jurik ari ti pouting maah di leuleweungan anu rek diliwatan teh. Ema atih siga anu ngahaja hayang nying sieunan, sangkan si Giot daekeun meuting heula di imahna. Malah ngabarakatak ari si Giot maah mangsa disingsiunan teh, datayohna maah geus bisa neguh kana maksud nu boga imah. Kusabab si Giot kekeh peuteuh dina pamadeganana, antukna maah Mang Usuk jeung ema atih oge pasrah. Henteu bisa maksa keun kahayang ka anu jadi semah, anu sakitu gede pisan jasa-jasana. Eeuh, waktosna seet.
Caak hanca. Urang simpen di handeuleum si paragi nyokot ninggal keun, enjing urang sampeur Dewi, hapunten palamitra kanggo nyumangetken sim kuring. Mang Augustin ngadongeng teh, nuhun keun di subscribe, di like sareng di komen, atanapi di share manawi masih aya keneh nur sepeun kana dongeng, supados teu kakantun carios salajeungna. Mangga permios. Anu gereulis kerasep anu hoyong carita kisah kasih dinamika romantis remaja. Mangga dangu keun carios nyambung bentang pasantren. Nu tos sarpuh genga dangu carios ieu maah bakal kabawa asa ngora Dewi. Kangge nu resep cerita silat. Mangga dangu keun amjar lawan Raja Bangsat sareng rawarontek di channel YouTube Mang Augustin.